ya talibul ilmi santri anu keur niangan ilmu bihi ku talabul ilmi asyukra kana syukuran ala nikmatil aqli kana nikmat akal wasihhatil badani jeung syukuran kana kesehatan badan walayan wi jeung ulah nganiatan ieu talib ieu santri bihi ku talabul ilmi ikbalan nasi kana menghadapna jalma-jalma walastijlaba khitamid dunya walastijlaba khitamid dunya jeung ulah nganiatan pikeun narik-narik banda dunya wal karomati jeung wal karomata jeung kana kamuliaan indas sultani mungguh pamarentah wa ghairihi jeung lianti ieu sultan qala ngadawuh saha Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala rahimahu muga mikasih ka Syekh Muhammad bin Hasan sahallahu taala Gusti Allah taala laukana lamun seug aya saha annasu jalma-jalma kulluhum tegasna sakabeh nas abidi eta abid kami ari abid teh hamba sahaya budak anu sok dijual belikeun laukana lamun bukti lamun aya saha annasu jalma-jalma kulluhum tegasna sakabeh nas abidi eta abid kaula la aqtaqtuhum maka pasti ngamerdekakeun kami ka ieu abid wa tabarra'tu jeung rek lulubaran cuci tangan lulubaran teh rek lulubaran kula an walaihim dina jadi asobahna ieu abid waman sareng saha jalma wajada anu manggihan ieu jalma lazatal ilmi kana enakna ilmu kana manisna ilmu wal amali jeung ngamalkeun bihi kana ilmu qallama yarghabu maka bakal saeutik resepna eta jalma bima dina perkara indan nasi anu aya di tangan-tangan manusia ansyadana yasmang macakeun syairan ka kula saha asy-syekhu syekh al-imam al-ajallu al-ustadzu Qiwamuddin Hammad bin Ibrahim Syekh Qiwamuddin Hammad bin Ibrahim bin Ismail as-Saffar al-Ansari imlaan kana tulisan siiran lagu li Abi Hanifata kagungan Imam Abu Hanifah rahimahu muga ngasih sallallahu taala Gusti Allah taala rahimahu muga ngasih ka Syekh Abu Hanifah ka Imam Abu Hanifah sallallahu taala Gusti Allah taala syi'ran kana hiji syi'ran kana hiji lagu man talabal ilma lil ma'adi
faza bi fadlin minar rasyadi faya li husrani talibihi linaili fadlin minal ibadi. Hartosna man sah jalma tolaba anu neangan ieu jalma al ilma kana ilmu lil ma'adi karena tujuan semata-mata tujuan akhirat, faza maka bakal menang jalma, faza maka bagja jalma gitu, faza maka bagja jalma bifadlin ku menang keunggulan keutamaan minar rasyadi nyaeta pituduh, minar rasyadi nyaeta pituduh. Faya maka he jalma-jalma, maka he para santri talibul ilmi li khusrani talibihi tingali karugian anu neangan ilmu linaili fadlin minal ibadi karena menang keutamaan ti linaili fadlin karena menang keutamaan minal ibadi ti pirang-pirang jalma. Allahumma nun Gusti. Illa idza talaba, kecuali di mana-mana neangan ieu talib santri al jaha kana keagungan lil amri karena arek marentah bil ma'rufi kana kamulia kana kahadean wan nahyi jeung karana rek nyegah anil munkari tina pamunkaran wa tanfidil haqqi jeung rek ngaluluskeun hak bebeneran wa ijazid dini jeung ngagungkeun agama lali nafsihi lain karana dirina jalma talib wa hawahu jeung lain karena hawa nafsuna ieu talib wa yajuzu maka menang naon zalika eta talabul jah neangan keagungan naon zalika talabul jah artina neangan keagungan biqadri ma kalawan ukuran perkara yukimu anu bisa negakeun naon bihi eta ma al amro kana marentah bil ma'rufi kana kahadean wan nahya jeung kana nyegah anil munkari tina pamunkaran.